ghairul muhtaramin ari hewan anu teu dimuliakeun ku hukum syara. Sittatun eta aya genep. Tarikus sholati tegesna kahiji ninggalkeun salat, wazanil muhsani jeung kadua zina muhsan, wal murtadu jeung katilu murtad, wal kafirul harabi jeung kaopat kafir harabi, wal qalbil uquru jeung kalima anjing galak, wal khinziru jeung kagenep bagong. Tarieu hewan anu teu dimuliakeun ku hukum syara aya genep. Naon-naon hiji jalma anu ninggalkeun salat dengan sengaja. Nu kadua jinah muhsan. Naon jinah muhsan teh? Jinah muhsan teh urang geus boga pamajikan, naon bobogohan jeung batur, pamajikan oge nu urang dibogohan boga salaki. Tah, jadi we eta teh jinah muhsan termasuk tah hewan nu teu dimuliakeun ku hukum syara. Nomor katiluna murtad. Dina sulam dijelaskeun murtad kabagi tilu, murtad ucapan, murtad pagawean, murtad kalakuan. Nomor kaopatna kafir harabi. Kafir harabi teh kafir anu merangan Islam. Nomor kalimana anjing galak. Nomor kagenepna bagong. Tah eta genep hewan nu teu dimuliakeun ku hukum syara.